Jakal kuring can bisa nyandung sabab sun kusik emak hayang kuring nyandung teh nepi ka dieu. Sampurasun. Assalamualaikum. Mang Kodeng. Lampes, waalaikumsalam, saha? Iya kucuk ya. Iya jajak ya ya tamu nu milari ibu kita ya. Oh. Bawa ieu nu hayang dicandung ku dewek teh kitu. Jero heula. Lain atuh sugan teh hayang dicandung ku dewek. Sok aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok lingi, rampes. Punten ya. Iya Mohon. tamu tidak ya. Tadi teh kucuk ke Marabayang. Iya naroskeun. Mang Kodeng ka mana cenah? Ayo cenah dijajak ka dieu ku abdi teh. Yang tarumpah cenah. Pangkeun abdi di kota ieu teh. Mohon. Mohon anu pesen tarumpah teh ya di online. Cuma. Kumaha pangantos beres tarumpahna? Atos di kamar oke atuh ibunya. Lain eta Mang Kucuk kumaha? Pangbawakeun di tukang di tempat biasanya tarumpahna. Oh mun kalau si ibu ieu. Heuh, Teh mah teh. Kayak sekedap punya. Nuhun mangga Mang Kucuk. Aduh, kieu ning ibunya di dieu mah ah. Ayo atuh sok bari dieu. Mangga. Mang Kodeng. Hmm. Punten ya bade naroskeun. Heeh. Kunaon bet disebat Mang Kodeng? Heeh. Terus kumaha mu? Oh nya eta kitu kunaon bet disebat Mang Kodeng kitu. Kodeng. Kieu monya kodeng teh. Kopea deng deh. Siga kieu. Mohon. Ari kopea teh ngokok dina sirah. Kopea eta teh ari deng nama dengdek. Jadi disebutna kodeng. Ari kuring teh disebut kodeng sabab kopea dengdek. Dan kuring mah kopea dengdek ge gambaran. Jadi jelema zaman ayeuna mah teu saeutik. Jelema make kopea tapi uteuk dengdek. Nya. Contoh loba jelema zaman ayeuna pejabat disumpah nya Ya. sumpah jabatan marake kopea tapi uteukna dengdek hak rakyat jelema leutik dihakan hak jelema rakyat leutik digasap nah kopea dengdek teu jadi pada teh kali itu teh kodeng gitu. Mang nu ieu lain tarumpahna teh. Ngali Ieu tuh. Anu di tukang gitu di. iya sok bikin Ieu nya tuh Oh, ieu tapi tarumpahna ningali ieu tanya, ya pesenana sami teu. Mohon ieu tah. kapake Pesena ieu atuh puguh we. HD mang ieu teh. apa nih teh produk mena nya dah tuluy kumaha Kieu mang heeh seueur kan pesen heeh nya. Tah ku abdi ieu bade dicandak heula. hei Gitu. syukur lagi kapake Tah kaangge pisan ieu teh mang. heeh Mohon HD lah mang. Kaki punya mangnya. iya gitu nya nya iya sih